mah kumaha Intan siap? Upami di percanten mah piraku teu siap. Tah geuning alhamdulillah sarole basket jeung voli mah urang teu biasa wae nya da urung mah pantos aya timna akur. Ayeuna widang kesenian kanggo karaoke anu sae salah mah Hindun nya. Nuhun sae, tapi nurutkeun simkuring mah Hindun mah sae keneh Sina MTQ wae. Margi ari nu tiasa nyanyi mah seueur, tapi anu tiasa kuro mah asa kirang. Hindun mah lian ti tiasa nyanyi oge, tiasa kuro. Muhun mending keneh ngaos, meh ageng pahalana dangdut mah teu biasa ngageolna hehehe. Teu kudu ngageol deun ngagitek we. Heup karena heuri teh meuni raresep teu nanaon Hindun MTQ pamegetna Syihabnya. Mun saha tuh anu karaoke? Panaya Irma di jogetna Yahoo deui. Sia anu apal wae joget Irma. Cek beja. Serius atuh dan kumaha Irma siap? Siap lah tibang nyanyi mun era tong dipoyokan nya. Iya, ari lomba ulah ngamutan eleh meunang, nu penting mah usaha sing maksimal, soal unang mah kudu nomor 1 Ih Didi mah rampak sekar urang tim paduan suara we nya meh teu reuriweuh deui latihan ari tos biasa mah. Tah kreasi grup lilis we muhun lis. siap. Tah kitu nuhun ari sanggup mah janten ayeuna kantun adzan saha nu sanggem. Piraku kita adan nolak siaplah di masjid oge unggal maghrib jeung isya bagian adan. Alhamdulillah sadayana kompak nuhun ka sadayana. Ayeuna anu kapapancen jadi utusan kelas geurang ngawitan latihan anu teu kamna pancenana naon wayahna kedah getol ngaro jeung karerencangan nuju latihan. Atuh engke dina prungna perlombaan wayahna kedah nyuprotkeun keprok-keprok we mah kedahnya muhun. Siap. Nuhun tah kitu bebantenan deui ieu ringkesan mah panginten ieu sadayana tos sieup ngabela ngaran kelas. Simkuring salam wakil KM bakal ngadikeun kahasil bebanten ieu ka wali kelas. Kaleresan waktosna teu saep. Sakali deui nuhun ka sadayana punten bilih aya taufik wal hidayah cariosan samingkuring nu kirang marenah. Bila wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.